Masih kena dina jajar si Bedegong sobat, namun dilajeng karena carita pendek si Bedegong. Aya nama si Bedegong diajakan ngalah suung. Apa teh suung sobat? Suung teh nusuk pami hujan kapanasan da gitu. Payung gitu. Parada ye kulub suung. Suuk eta mah. Si Bedegong diajakan ngalah suung geus sababaraha kebon diubek tapi suung teh hese kapanggih padahal lamun peutingna hujan mah isuk-isuk sok loba suung terus jadi biasanya sobatnya eta di musim hujan kieu mah sok loba suung di kebon-kebon atau napi di pipir kan kade di pipir mah lain suung. Teuing budak anu mangkuk di kota apal teu naon ari suung. Nyamun cek basa sejen mah jamur cenah. Sanes aidina lagu mah jamur kuning. Ngan bedana nu disebut jamur mah rata-rata ngahaja di pelaktur hasilna jang jualeun. Di supermarket ge aya, tapi ari suung mah jamur anu jadi sorangan. Renungna di kebon atawa di leuweung. Ngalah suung teh sok kudu rebun-rebun atawa pasusubu. Tah harita oge si Bedegong kumang Ustad Oni diajakan ngalah suung. Ayo mang iraha. Si Bedegong giat isukna langsung sholat subuh. Cek Mang Ondi di omongan kitu si Bedegong ngahuleng. Eta teh kusabab si Bedegong mah tara sholat subuh. Tara berjamaah ke masjid. Di imah ge ari can ditejeh bujurna mah. Puindungna tara ngulisik saeutik-eutik acan. Kenajan babaturanna geus reang di masjid geus ngaraji geus nadoman oge nya. Lamun ngalana sorean kumaha mang? Cenah nawar si Bedegong ke Mang Oni. Buat moal aya suung jadi wayah sore atuh pelebah sore maneh teh gong. Temal Mang RT Oni bari muril-muril kopiah muril-muril kumis maksudnya. Tapi akhirna si Bedegong sumanget sabada batur-baturna anu sejen rek sarolat subuh di masjid. Sabab rengse sarolat bakal ngabring nuturkeun Mang Oni neangan suung di kebon. Ngunah oi suung teh asa daging hayam. Cek lang cek si Atep dulurna si Bedegong rada sasora si Atep jeung si Bedegong teh. Malum sadulur gitu nya sobat. Nah dia mais oge ngeunah atuh euy. Cek si Dodo bari seserian. Nya atuh mang dipaes dicampur ku lauk ayam. Alah mending ngunah teh sia mang euy. Omong si Bedegong bari jiga nu ngalenyet, jiga nu mah panas kanu sejerna. Terus Mang Oni ngomong, nah maneh royal kitu gong. Omong Mang Oni bari geuwat ngajakan barudak sarolat berjamaah sabab gawena ukur guntreng nyaritakeun suhu. Ari barudak teh sarare di masjid nadasieun kaberangan ongkoh cenah mah itung-itung latihan sabab bulan puasa minggu hareup tereh datang. Geus biasa barudak teh lamun bulan puasa masuk ngarenong di masjid gitu. Manehna rek sapeuting cenah aya di masjid. Kege balik hari waktuna saur mah. Geus kitu
urang ka masjid deui cek Mang Duki cek Pak RT sarerea ungeuk nganyakeun pangajak Pak RT Oni tanapi Pak Ustad Oni batuk kelak palawargi sadaya kubargi batuk teu bisa dihalang-halang. Bareles salat subuh sanggeus nungguan carang cangtihang bering indit-indit muruka kebon loba atuh nu ka kebon teh wana si bedegong anu boga kebon mah geus puguh bapana Cep Duki mah komo lega sawahna ngalah suung di kebon bapana Cep Duki mah sapoe jeput moal ka ubek kabeh. Sarerea samiuk milih neangan suung di kebona Cep Duki nya da pedah lega tea an edas geus kukulunuan kasaban rungkun bala sarerea teu mangih suung hiji-hiji aca. Nah nya lain sapenting teh hujan ngarincik cek si Atep Bang Oni teu bisa nemalan malah jadi asa kalejokeun ku barudak rebun-rebun riab ka kebon teh tepikeun ka panon poe moncorong lapur teu manggih suung hiji-hiji acan. Ayo atuh ay urang ka kebon wae sugan ay pasti naon pasti renung sia sugan wae keur ngarariung suungna keur ngobrolkeun naon keur ngobrolkeun pelajaran Cek si bedegong bring atuh sarerea muru ka kebon uakna si bedegong tapi tepikeun ka beurang sarua teu manggihanna naon pisan barora menang suung. kumaha mang geuning nyamos euy Si bedegong nganglu gampang kurang cobaan isukan mah neanganna ke pasar Jalan Cagak loba di dinya mah teh bedegong bring deui tembal Mang Oni lamun isukan mah jigana menang loba kurang ngaprak weh penasaran gong urang can menang suung hiji-hiji acan geus kumetap ti koro malah cek Mang Oni bari nyebakan ti koro ieu mah ti koro urang. angger marangkat di masjid ay kudu pada subuhnya mang Atunya heueuh temal Ustad Oni. Si bedegong ada yang ngeluh lah gitu. ulah rumahmu ay Bener. Cek Mang Oni. Bener. Ulah rek rumahu gitu barudak. Keun bae. Suung teu meunang oge ngan aya untungna. Sabab maneh bisa salat berjamaah di masjid. Sararea teu ngadul teuing. Cek Mang Oni. Kusabab nu sejen nganyakeun atuh si bedegong oge ungeuk ngan pas sosorena basa si bedegong keur ngalange di tepas kurunyung Cep Duki ngajingjing keresek. naon eta Cep ay suung gong Emal Cep Duki anu mirip sorana da maklum sadudulur tong protes. Daradad Cep Duki nerangkeun yen mana ti kebon teu manggih suung-suung acan sabab geus kapiheulaan ku Mang Kosim. Lain Mang Kosim amih minah sanesnya. Nyaeta pagawe bapana Cep Duki.
Suung gewat diasakan ku indungna Cep Duki dipais nganggo daging hayam nganggo bumbu sajabana oge terus dibikin ka Mang Asoy. Tapi anger Mang Asoy mah teu kabagean. Tak kitu sobatnya. Dugikeun kadinya cerita si Bagong si Bahagong. Cerita si Bedegong. Insya Allah mungkin kapayuna mah ayanya. Kanggo anu masih lain mangga aya keneh. Gitunya. Tangtosna cerita si Bedegong mong dugi kadieu wae insyaallah mungkin di season anu sanesna aya dina jejer carios Rusia Rawa Onom. Penasaran wargi sadayana Rusia Rawa Onom teh naon cenah kitunya eta teh Rawa Onom teh nami filmuran pamit lepat mah nyaritakeun sejarah atanapi carita daerah Pasubangan atanapi Cirebon. Si Bedegong cekap ka dieu wae Kang Asoy undur pamit. Hatur nuhun. Salam baktos sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.